Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mas'alatun ari eta hiji masalah idza kila di mana-mana dicarioskeun laka ka anjeun. Wa kaifa tu'minu sareng kumaha ngimankeun anjeun bil kutubi kana pirang-pirang kitab. Fa jawabu mangkari jawabna eta anta kula ngucap anjeun. Annallaha sayna Gusti Allah eta anjala tos nurunkeun ya Allah al-kutuba kana pirang-pirang kitab al-kutuba kana pirang-pirang kitab ala anbiya'i ka pirang-pirang nabina Allah wahia sareng ari kutub teh ail kutub teusna pirang-pirang kitab eta munazzalatun diturunkeun ala rusuli ka pirang-pirang rasul fil alwahi dina ayana kitu fil alwahi dina pirang-pirang papan fil alwahi dina pirang-pirang papan awa ala lisani malikin atawa kana lisanna malaikat gairu makhlukoti entur ayana sanes anu didamal atawa sanes makhluk ay anal kutubati sanesna pirang-pirang kitab al-munazzalata anu diturunkeun eta min ta'lifi ta'ala tina anggitana Allah Ta'ala tina anggitana Allah Ta'ala la min talifil khalqi tanapi karangan min talibi ta'ala tina karangan Allah Ta'ala la min talifil khalqi sanes tina karangan makhluk qadimatun turnu hambal min haisu dilalatuha tina sakira-kira ari anu nuduhkeun eta maujud bener sudilalatuhat ngasa kira-kira ari anu nuduhkeun kana ayeuna kitu min haisu dilalatihatina sakira-kira ari anu nuduhkeun kana eta kutub eta maujud alal manal karim kana mana nu heubeul begari tana kudeun kalawan henteu aya kitu silih bantah kalawan teu silih bantah tilapin tegasna aya kitu ikhtilaf beda-beda pi manal kalam dina mana kalam watana kudi aya sareng watana kudu jeung ari aya silih bantah nya eta biayakuna surahna aya sahabadul kalami sabalihna aya cariosan eta fi mahalin dina hiji tempat yak tadi anu ngamistikeun ieu mahal ibtola badin kana ngabatalkeun aya sebagian di fi mahalin ahara dina tempat anu sanes. Qala atas ngadawu sal ta'ala Allah ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an fala yatadabbaruna naha teu aya tadabbur teu angan-angan ieu kufar al-Qur'ana kana Qur'an walau kana jeung ayeuna kitu lamun aya ya Qur'an eta min indi gairillah tina ayana kitu sanding salianti Allah la wajadu yakti ayana nemu ieu kufar atana pinas bihi dina eta Al-Qur'an ihtilafan kana mayna ihtilaf kana beda-beda ihtilafan kasyira kana beda-beda nuseur aya pada tafakurna tegasna nahan teu mikir-mikir ieu kufar atau ieu nas fil Qur'an dina Al-Qur'an walau kana yang lamun ayat Al-Qur'an teh min kalmin basarati ayana omongan manusia la wajadu yakti bakal mangian ieu nas fi dina tabasar tanaqudun kana silih ayana bantah bi ma'anihi dina pirang-pirang maknana ieu Qur'an Watibyanan sareng aya nu kitu
watabayunan sareng ayeuna kitu beda-beda berlainan pinadmihi dina ayeuna runtuyana ya Quran bi ayakuna kalawan ayeuna aya naon badu ahbari saperihna pirang-pirang bejan eta Quran eta guer mutabikin teu ngakuran lil waqi jeung ayeuna anu tumiba wa badu nadbihi jeung ayeuna surahna kalawan aya naon badu nadmihi sapalih runtuyana ieu Quran eta pasihan anu pasihat wa ba'duhu jeung sapalihna ieu Quran eta rokikan anu ayeuna kitu hina atau atu pasihat walau kana tegasna ayeuna lamun aya ieu Quran teh eta min indillahi tina ayeuna salianti ayeuna Gusti Allah nang meunang salian Allah lalajima yakti tetep naon ayakuna aya eta fihi dina ta Quran naon ikhtilafun kasirun beda-beda nu seueur fadlan sumawana anil qauli tina perkara nu sakedik lakinahu tetapi na Quran eta min illah ti kersaning Allah walaisa mangka teu aya eta fihi dina ta Quran naon ikhtilafun beda-beda la kasirun wala qailun henteu ayeuna ikhtilaf anu seueur wala qailun teu ikhtilaf anu sakedik man saka jeung sing sahaja manumang pihadina ieu kutub bil kutub tegasna tina pirang-pirang kitab al munazzalati anu diturunkeun ala rusulika pirang-pirang rasul biar layeun ayeuna surahna kalawan teu iman disiman bisain kalawan hiji perkara min hatina eta kutub min ayatin tina saayat atau kalimatin atau sakalimah faqad kafara maka teman-teman kufur ieu man masalatun ayatan masalah idza kira di mana-mana diceraskeun ka kanjeun makam kitaban aya sabariji kitab anjal untuk surunkeun ya Gusti Allah ala anbiyahi ka pirang-pirang nabina Allah al mursalina tegasna ka anu ieu ka rasul anu diutus kabeh fakam kali lapat kam eta ismu istifhamin isim istifham bi mahal nasbin dina mahal nasab maf'ulun muqaddamun anu jadi maf'ul muqaddam nu diheulakeun wa kitaban yang aya lapar kitaban mah eta tamyizun tamyiz wa jawabu mangkali jawabna eta antau kula ngucap ayeuna anjeun wa ari ieu ayeuna kitu kitab wa ari kitab riwayatin dina ayeuna kitu hiji riwayat mah eta miatu kitabin 100 kitab pilih prodi kalawan ayeuna kitu mufrad pilih prodi kalawan dibaca mufrad miatu kitabin warbatu kutubin yang opat pirang-pirang kitab dijami kalau dibaca jama kutubin al mukassari anu dipecahkeun jama taksir anjalan utus surun insya Allah Gusti Allah minatina ieu minatina eta miata wal arba mihatina eta ayeuna kitu miata wal arba ay minal miati tegisna tina ayeuna 100 wal arba'i sareng 4 asra kutubin kana 10 ayeuna pirang-pirang kitab ala sofilah ka pilihana Allah abi basar tegasna anu jadi bapana manusia Adam tegasna Nabi Adam alaihissalam wa anjala santos nurkeun insyaallah taala minha tina eta miata wal arba' hamsina anak 50 naunana kitaban kitab anasi sa'ani salam kana Nabi sallam pasti sumangkari ayeuna kituna pasisu mangkari sis eta bisini kalawan nganggo shin
summa masalah satu tras ta anu ayeuna dititikan tilu tras ayeuna sa anu tras ta anu dititikan tilu wakila sareng diceroskeun bil mustanati kalawan ta anu dititikan dua al-faqiyati anu bangsa luhur bainahuma eta tetep di antarana ieu musanna yaun ari ya sareng ayeuna kitu ta yaun ari ya wa ila lamun teu wal aksar jeung ari kaseureurana eta sarfuhu molahkeunna tasarfu molahkeunna ayeuna kitu sis eta sarfu molahkeunna sis wa qad la yusraf lan terkadang sareng terkadang tadi ayeuna polahkeun ayeuna kitu sis di tasrifun orang digana teh wa manahu jeung ari manana wa manahu jeung ari manana wa manahu jeung ari manana kaul eta habatullahi eta hibatullahi ayeuna kitu paparina Gusti Allah wa qila sareng diceroskeun wakila qolat wakila sareng diceroskeun naon atiyatullahi paparina Gusti Allah wahwa Yesus eta ibnu Adam putra Nabi Adam isalbihi ayeuna pikeun iga wakasana di Adam kana aya Yesus teh min ajmali auladihi ti anu pangkasep-kasepna pirang-pirang putrana ya Adam wa abdulhum jeung ari pangutamana ayeuna aulad abdulhum jeung anu pangutama-tama aulad wa asbah yang nyarupaan nyarupaan ayeuna kitu nyarupan pas bahasa nyarupan ayeuna kitu pas bahasa nyarupan aulad itu wasbaya nyarupan ya aulad biabihi ka ayeuna ramana ya aulad wasbaya nyarupan ya ayeuna kitu sis kasis nyarupan ya ayeuna kitu ya ayeuna sis biabihi ka ayeuna bapana ya sis wa habbahum sareng mika cinta wa habbahum ayeuna mika cinta sis
wa ahabbahum jeung anu leuwih dipika cintana ieu sis ilahi ku Nabi Adam wa ahabbahum jeung anu leuwih dipika cintana ieu aulad ilahi ku Nabi Adam wa asya sareng ayeuna kitu hirup ya Nabi sis sab'amiatin dina ayeuna kitu zaman 700 wasna teh asaro jeung ayeuna 12 naunana sanatan taun panjala sareng tosunkeun insyaallah taala minha dina eta panjala sareng tos nurunkeun saha Allah taala inna eta sina kitaban salasina kitaban kana 30 naunana kitab alai disakana bidis jadu abi nuhin anu jadi ayeuna kitu akina kitu bapana Nuh atanapi jadu abi Nuh nyaeta jadu abi Nuh nyaeta aki bapana Nuh alaihi salam wasmu jeung ari namina ieu Idris eta akhnu aran akhnuh bi fathil hamzah kalau dibaca fathah hamzah wa sukun ha sareng sukun ha akhunuh atanapi khunuh bi fathil ha kalau dibaca fathah ha ma had bil hamzah satang bang hamzah kila dicaroskeun sumia diaranan ieu ayeuna kitu sumia diaranan ieu Idrisa ku ayeuna ngaran Idris kasatidasi karena loba ngaderesna ieu Idris al-kutubah kana pirang-pirang kitab bahwa ieu Idris teh eta awaluman kawitana jalma khotta anu nulis iman bi qalami ku pulpen manadoro kata ku qalam manadoro sareng ningali iman fi ilmu nujum dina ilmu ayeuna perbintangan wal hisabi sareng hitungan wa awaluman kawitan jalma khotta anu ngajait isiman asyaba kana pirang-pirang pakaian wala bisaha sareng ngomong kana eta siap wa kanu jeung aya ye kaum min qabli tina samemehna ieu Idris eta ya bisuna nganggo ye kaum al-juluda kana pirang-pirang kulit wa waluman jeung ari kawitan jalma itakhoda anu wawaluman jeung kawitan jalma itakhoda anu ngadamel isiman asilah kana senjata atau kana pedang wa qatala jeung ayeuna ngabunuh iman al-kufara pirang-pirang jalma kafir al-kufara pirang-pirang jalma kafir panjala sarantos nurunkeun insyaallah taala Allah taala minatina eta ayeuna kitu minatina eta hamsina kitaban asyara kutubin kana 10 pirang-pirang kitab ala Ibrahim alaihissalam kana Ibrahim alaihissalam wakila sareng dicaroskeun naon annabi sufi Ibrahim sanjana eta tetep dina suhupna Nabi Ibrahim hadhil kalimati ari pirang-pirang kalimah yang bagian peryogi akil kedua akal on ayakuna kada aya si akil eta hafidun anu ngaraksa lilisanihi kana lisanna ieu si akil ari panturaina nu uninga bisa mani kana zaman yakil mukbilan turaina nu ngarep alasani kana tingkah neta akil panjala santosurkeun sallallahu taala Allah taala al-injil kana injil jumlatan kalawan jumlah atau kalawan gemblengan kalawan gemblengan
ala Isa bin Maryam kana Nabi Isa ayana putra pamangkatna Siti Maryam alaihi mengatapkan Nabi Isa asami kesempatan mengajar salam tasawurkan Allah ta'ala atorata karena toret jumlatan kalawan kemulangan ala Musa kali Musa bin Imran alaihissalam kala tos ngadaw sabadung sakuliah ulama at-Taurat wa ari-Taurat wal Injil sareng Injil eta ismani dua ngaran Ibraniani anu bangsa Ibrani duanana Akilas yang dicaraskan Suryani yani anu bangsa Suryani duanana ka Zabur seperti Zabur seperti ayeuna lapat Zabur wakilas yang dicaraskan sumiat darana non at-Taurat Taurat bidalika ku eta Taurat la anna pihak karna sanyana eta terdina eta Taurat nuron aya cahaya yahrujunu kaluar yahrujunu kaluar ieu ya nafianu yahrujunu kaluar ieu si mukmin anu ayeuna bisa kaluar ieu si mukmin bihi ku eta nur minadolatina kasasaran ila huda kana pituduh kama yahruju sakumaha ayeuna kaluar si mukmin bin nari itu binani ayeuna tina sana minadolami tina ayeuna popoek lan nuri kana ayeuna kiducang wakilah sareng ayeuna diceraskeun sumiat daranan ya Taurat bidalika ku eta Taurat lianna aksar karena ayeuna kasisiran ieu Taurat eta naon teh tawihatun pirang-pirang isyarah pamaaridun yang ayeuna kitu pirang-pirang pamaaridun sareng pirang-pirang ayeuna kitu ma'arid waqala sareng adaw sabarun sakulihna ulama sumna di aranan non al-Injil bidalika ku Injil ya annabi kasaitat pina eta Injil tausiatun ari ayeuna kitu kajembaran lam takun anu teu aya eta tausiah fi Tauratina kitab Taurat idza halala karena atas ngalakan Allah bihidina iya Injil asyaan ana pirang-pirang halal atas alina karena atas ayana idhulila karena geus dihalalkeun bihidina eta Injil non asyaun pirang-pirang perkara kanat anu aya ya asya teh eta muharramatan nu diharamkeun fi Tauratina kitab Taurat wakilah sareng dicaroskeun sumia diaranan ya sumia daranan ieu ayeuna Injil bidalika ku eta Injil istihrajihi karena ayeuna kitu ngaluarkeun ieu Injil ulasotan kana ringkesan ulasotan ul Taurat kana ringkesanna cahaya Taurat panjang santasakeun insyaallah taala azza kitab Zabur ala Daud al-Kalimi Daud bin Isya alaihi salam wa huwa ari ayeuna kitu Daud eta min atbai Musa ti sapaeuna pirang-pirang pangikut Nabi Musa wa badawi jeung saatosna ayeuna kitu Musa biazmanin mutatawilatin kalam pirang-pirang zaman anu ayeuna kitu lila nu panjang panjelasan tos mungkin insyaallah taala Allah taala Al-Qur'an kana Al-Qur'an munajjaman tingkahna anu di ayeuna cicil farakon tur anu dipisah-pisah salasi wa isrina dina ayeuna 23 nauna sanatan tahun badaan kutiba satusna ayeuna ditulis ya Quran pisuhupin dina ayeuna pirang-pirang lembaran wa anjela sarantos
nurunkeun Allah dafatan wahidatan atanapi wa unjila beungeunna wa unjila sambil turunkeun di Al-Qur'an dafatan wahidatan kalawan ayeuna balikeun sahiji fi Lailatul Qadar dina petingan Lailatul Qadar fi Baitul Izzah di Baitul Izzah wa huwa ari Baitul Izzah teh eta mahalun hiji tempat fi samai dunya di langit dunya wa sumia sareng diaranan ya Al-Qur'anna ku kecap Al-Qur'an farqon karena ngabedakeun furqonan atau sumia diaranan ya Al-Qur'an kana Qur'an furqonan karena arah-arah jadi ayeuna kitu ngabedakeun li firqihi pikeun karena misahkeunna ieu Quran bainal haqqi wal batil atana pilih-pilih karena ngabedakeunna ieu Quran bainal haqqi wal batil antara anu hak sareng anu batil walikone jeung kusabab ieu Quran eta munajjaman anu ayeuna kitu munajjaman anu di ayeuna kitu anu dibedakeun maqarokon tulisan dibedakeun pi sinina kasiratin dina pirang-pirang tahun anu ayeuna seueur wasumnya daranan dia Qur'anan kana kecap Qur'an anu kana sina Qur'an eta koma ayeuna ngadeg atawa jumeneng ieu Qur'an maqama Taurati dina ayeuna kitu tempat ngadegna Taurat dina maqam Taurat. Wal ini sareng Injil wa Zabur sareng Zabur fi kasyatil qiraati dina lobana ayeuna kitu maca. Dina loba-lobana ayeuna maca ala Muhammadin kana Nabi Muhammad al-Mustafa ayeuna anu dipilih. Al-Muhtari tulisan dipilih sallallahu alaihi wasallam rahmat sallallahu alaihi ka kanjeng Nabi Muhammad wasallam sareng kesempatan Allah. Wa wali kanjeng Nabi Muhammad ibn Abdullah putra yang pembuatnya Syed Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Murikah bin Iyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan min awaladi Sayyidina Ismail ti sapirang-pirang para putrana ayeuna kitu Gusti urang sadayana Nabi Ismail bin Ibrahim Ismail putra pamungkat Ibrahim alaihissalam wadalika ari eta minal kutubil munazzalah eta perkara ruya anu diriwayatkeun ieu Nabi an Ubay bin Ka'ab anu saen Ubay bin Ka'ab eta salah ina naroskeun Ubay ka Rasulullah ka Rasulullah sallam kam anjala ayeuna kana sabaraha hiji tos nurunkeun insyaallah taala min kitabin tina ayeuna kitab faqala maqanu kanjeng Rasul mi'atan kana warmatan warbaata jeung mi'atan kana 100 warbaata jeung 4 warbaata kutubin jeung 4 pirang-pirang kitab minha eta tina sapeulihna ieu mi'ata warbaah ala adama kana Nabi Adam ala adama minha eta tina sapalihna ieu mi'ata wa arba'ah ala adama kana Nabi Adam aslu supin ari ayeuna 10 pirang-pirang sup malah sisa kan bisi samsuna soipan ari 50 ayeuna kitu lembaran wala akhnu ka ayeuna ukhnu Nabi ukhnu wa huwa ri ukhnu ta idis bidis eta salasuna soipatan 70 nona soipatan lembaran wala Ibrahim asru suhaib ari 10 pirang-pirang ayeuna lembaran wa tauratu sang Taurat wa Injil wa jurusan Zabur wal Qur'an Al-Qur'an kama sakal perkara dakaruh nutus tur kana temas sahasa asyara beni sesar beni kitab dina ayeuna tafsir kitab tafsirna ieu sar beni wal haqu jeung ari ka hak eta adam hasil kutubi henteu ayeuna kitu ngaringkes pirang-pirang kitab pi adadin ayani tina pirang-pirang bilangan
anu ditentukan li kasrat ikhtilafi karena ayeuna kitu li kasrat ikhtilafi riwayati karena seureuna ayeuna kitu ikhtilafna atanapi beda-bedana pirang-pirang riwayat bagi wajib balik anu wajib mah eta aya takidat kakeun si jama' Allah taala sin Allah taala ta anjala atau suruhkeun Allah kutuban kana pirang-pirang kitab min samai ti langit wa yarifu sareng ayeuna kitu ngayahokeun ayarifu sareng ayeuna ngayahokeun si jama' al kutubal arba'ata kana pirang-pirang kitab anu opat masalah tun